kunaon? Galau. Galau kunaon? Lah galau tuh geus kawin mah. Puguh eta karena geus eta teh galau deka pasea deka. Pasea kunaon? Jeung pamajikan gara peuting tadi. Kunaon? Pasea teh paseana gara-gara weuing hayang ningali main bola da buka rame-ramena. Mainna ningali film ajab. Da buku ajab teh aing jadi sok kumaha gegemeun nih sieun. Heeh sieun. Terus masalahnya eta jadi duhder gitunya. Duhder aing langsung eta mah. Soak duhder eta tika subuh eta jadi teh tika mani aing teh langsung. Aing menurut dekanya, ini kena tuker tamah lah we maneh teh. Jeung naon? Jeung listrik. Ulah kitu goreng-goreng teh majikan aing. Goreng-goreng oge. Tibatan kitu sok. Tibatan tina film. Na ke saluran. Tapi sih nya kudu kumaha atuh nya. Mending kena tuker we tamah jeung tiang listrik lah. Mun mah terima deh kak. Makanya nyaro ka tiang listrik kitu-kitu ge aing masih kena cinta atuh. Anjay, kos aing nu goblok. Aing mah apa-apa juga teh nurut. Di kuku mah ge nurut, tungkul pokokna mah di kuku mah ge. Halus atuh buih nya. Iya atuh. Tapi kalah buih. Emang mana geus kawin nya? Hah? Emang mana geus kawin? Heuh, nya pas aing hudang saret teh eueuh kabeh pamajikan teh. Buk. Iya. Ngepas mandi dia euy. Aya picar tahun. Dari takenan maneh. Urang kan kemari ieu. Noel awe, cubak-cabak awe. Terus kumaha? Aing digampar gua beungeut aing. Emang mana nyabak naon gitu? Nyabak leungeun, nyabak sirah, nyabak ceuli, nyabak suku teu pira aing digampar geplok we. Ya salah tuh salah besar eta sabarana mah kudu teu kuat teh main duitkeun teh. Heuh nya teh power. Mana hayang nyabak gratis bari pokona mah ngajak cipika-cipiki mah. Kumaha resep aing gitu deh euy. Tah. Anu mitina tah. Dikitukeun tah dibelaih heula. Naonna? Tah cangkengna terus geus nya asup kana bujur. Tah tepak tinong nih tah kos genang. Geus itu cenah mari ka tukang. Karawak kana sudah kieu tah. Gitu. Kuateun mah eta mah lain ngabok ka maneh lain na moal kitu beda di caritana. Langsung eta mah ngajak ka oyo akhirnya. Aduh, rada gede gitu sayang atuh. Aduh nggak gitar teh? Bisa deh kak? Bisa nanon tuh? Bisa we. Boy, nggak ngerti ya. Ngerti gue naon? Udah ayeuna teh nya kuing ditanya kitunya. Jang keur naraon? Jawabna kumaha cing? Naon? Kamu nanya cina. Anjir eta kakot asa kitu deh kak euy. Dinanya. Hina deh kak. Nah makanya jawab gitunya. Teuing deh kak. Teu apal deh kak. Kamu nanya itu. Tah eta we deh kak anu dipika bingung nama kumaha nya jaga lamun waktuna maot main tadi alam kubur. Terus tanya ku malaikat teh maro buka cenah ngaranna. Kamu nanya eta kumaha nya bangun digenir kak. Taplek beneran? Heeh. Tak kira budak teh cenah. Eta jeung cenah meureunan kat cenah kunaon cenah meureun ngagenir uing cek malaikat jawabna kumaha cing? Naon? Kamu nanya. Kamu nanya. Boy. Emangnya galau lin? Galau. Kunaon? Hah? Kunaon? Oh duit. Atuh maling we atuh ngaran maling aya. Maling. Emangnya banget burik ya yang satu mantap jadi maling wae. Kan bae ya sampingna aya tah. Nah. Sampingnya mantas mah pendukna hideung konan. Eta mah kesel antar ucingan. Sok naon? Aya botol kosong teh naon eusina? Botol kosong naon eusina? Heeh. Naon atuh eusina? Nanya wing nanya ka maneh ulah main nanya. Cai mani. Sok ngaco tinggal cai mani eta mah. Itu naon atuh? Eta maneh kudu ngocok mah ke sabun. Naon atuh naon? Aya nyaho Naon? Aya nyaho. Kapal ngan ulah protes manehnya, ulah komen deh. Eta geus eusina mah eta. Kapal. Naon teh anjing liur aing ngelek bagung. Yang itu deh kak. Hah? Tolong we. Oh hudu deui. Naon maneh ka dieu teh ngaganggu saja. Ganggu deh kak, nanyakeun sababaraha poe urang teh hujannya. Panasnya. Kudu kideungan euy. Tematakan maneh teh ulah panasan wae. Ada kumaha tuh. Tapi yang mana yang teh hujan mung. Kumaha? Krek cenah cek batur cenah kudu ngamain ucing cenah. Memang bakal hujannya? Ajaran we. Tama kumaneh. Oh, berarti berenang hujan teh
Dari ucing. Hanya ucing lah. Oh, nu kitu sebut aku mah. Rahmat, nu kitu mah sebutna ge. Oh, dari Rahmat. Rahmat. Nu kitu mah. Rahmat itu sarata ti ucing teh meuteun teh. Di manian. Tapi kamar kudek ditanyakan kasih Rahmat. Mat, kamari mere anjeun hujan. Teu ingat udah yang kersare cenah kamari mah. Kelo jelema ya. Masuk akal kan. Bener kan? Ah, waedan si Rahmat. Aku ingin menjadi pelangimu yang terbit dari barat. Itu kan galau gabung Sopiandi. Galau kunaon? Mana itu nyaho? Henteu deh Aing kah? kepikiran nepi ka ayeuna. Kan mana nyaho tuh aya war-war teh ti tetangga aing ke mereka kawin. Henteu sih, tapi awara. Tunangan. Oh, tunangan. Atuh Ini kelihatan tunangan nih. tunangan mah apa? Mancina teh tulus teh kunaon mah sampai tulus tah? Hah? Ieu masalah teh. Hmm. Urang teh nya pokona mah geus siap-siapnya urang boga duit 5 juta. Gede gede teuing. Hah? Gede teuing. Iya, teh gedean. Oh, Geus kitu teh nya ti awena ge geus siap. Heeh. Tah, geus kitu teh. Awena pada mau siap-siapkeun tah. 5 juta teh kurang keneh, Bung. Duit teh Hayang sabaraha? hayang 10 juta. Oh, Tah, geus kitu teh. Ayeuna urang teh mah atuh jual atuh tanah anu di tukangan imah teh. Cek indung urang teh kieu ngomongna ulah atuh jang ulah dijual tanah anu tukang mah cenah. Nya naha mah eta mah tanah batur cenah make dijual ieu maneh. Wah, ini nyeblak Bung. masuk Buru-buru. Malah Buru-buru udah balik lagi kudet ge di akhirat mah sok we buru. besok lagi mana mah? Oh, Utang 2000 oge. Nah, di sebelah kena. Hah? Nah, be. Hah? Ngomong gerak di sana nya. Ah. Udah beakeun lah. Masuk we. Aku beakeun. Coba. Pada ya kelar heula. Hah? Sok we buru. Beakeun. Sakalian pamayarkeun ke warung. Anjay.